Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah, ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Bow. Cek Gusti Allah, laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad, kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang. Mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu kusabab aya Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah aya sorga jeung aya neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Wa da'iyan ila Allah biidni wa sirajan munira. Bo mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula bae karasep ieu. Karasep ieu garelis. Malam ieu beun sabalik mah jarore deui. Jarore ieu sabab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis. Tadi kita ditanya awe dangtung di ditu cak ajerus di geulis amat. Asli mah jore di. Lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi geulis. Nah, malam ieu beungeut ieu sebenarnya mah beungeut asli apa lain sih. Di kadang karucem kieu ieu bangsa beungeut kredit ka jenggok mah. Tah ieu. Ya, tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur. Anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara. Anta badrun bagaikan bulan. Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu. Oh. Jadi cararaan. Caang ku lampu, caang ku iman. Caang. Kadeuleuh lah jelema sinar. Sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan. Gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna. Nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat, dibawa di Basri ke Maghrib, dibejakeun hadza malihul kaun, hadza Muhammadu. Ialah Muhammad anu jadi keistimewaan, anu jadi keindahan, anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa, ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat. Dibejakeun, hei Haji Jamsinah. Bijam Sinah jadi haji tancan. Encan. Bijam Sinah, ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Diterima ku urang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu. Wari karasakan ku urang. Masya Allah, ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakicep malaikat di Basri ka Maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun, ieu teh hadza Muhammadu.
boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkan ke alam dunia nek ngaroba sesembahan nu tatadina sesembahan teh ka batu, tatadina sesembahan teh ka kayu, tatadina sesembahan teh ka makhluk, tatadina sesembahan teh kana material. Nah dirobah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard, pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi. Dirobah ku Kangjeng Nabi. Atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan. Oh, Abu Jahal teh reaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Kafirin musyrikin teh senang. Sesembahanana dirobah. Lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae. Komo pangeran teh kadeuleu. Pangeran teh ieu Uza, ieu Lata, ieu Manat, buleude pangeran teh. Ieu ribut bae di alam dunia. Pas ini politik, pas ini ekonomi, pas ini budaya, pas ini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu. Kita boga pikiran teh kos karar itu, masya Allah. Tapi di Cilongok bang geus teu boga pikiran kos gitu, iman bae. Iyalah hebatna urang. Langsung iman bae. Allah Maha Pencipta langit bumi serta eusina. Urang teh kudu hese-hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul. Utusan Allah, Nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kanjeng Nabi dakwah di zaman Kanjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna.